Ayam monyet tinggung tayang minat langkah ngerekel jalubi kanjeng anak sukan karecek ting calagra makanan manggunu asam ngerepek kocap ayam begok nu misa sorangan garetek kulit manggung pirang-pirang di hakanan diseget dipicenan sabab pahit karasana molelel katenjoan ku indung nadi kondoan dipesek tu dihakan isina anu barodas anis teh geus kitu mah anak ngarasa bunga ngerenge ayam manuk entep dina dahan regang cineten ucing ngintip ngadepong asoy-asoyan si emeng sanggeus deket dirontok arek dihakan bermanten ucing sia digebrus dasar kersian kusuwe hanas ngintip dina dikestilap pisan kenging kari kelati gebrus cilaka si emeng kabeneran ku jalma anu rek nimba katangen ditulungan ucing di asongan timba yang gereng pek ditarik ati-ati lalaunan dikerek geus kaluhur si emeng gancang jeung luncat ngelemes uang iyong nuhunkeun kanu haa